Sok mulai. Ari malaikat anu wajib dikanyahokeun namina teh eta aya 10. Anu nomor kahiji malaikat Jibril, tugasna teh nulungkeun wahyu. Mohon. Nu kadua malaikat Mikail, tugasna nulungkeun hujan sareng rezeki. Keteku malaikat Mikail teh itu lamun waktuna hujan diturunkeun hujan. Eta teh nya. Sareng rezeki diturunkeun rezeki. Anu katilu malaikat Israfil, tugasna niup sangkala dina waktu kiamat. Eta teh malaikat Israfil teh niup sangkala kangge poe kiamat, poe akhir. 4 malaikat Israfil, tugasna nyebut nyawa, nyebut arwah ketek dicanak kubur. 5 malaikat Munkar, tugasna nanya manusia di jero kubur teh bakal ditanya-tanya. 6 malaikat Nakir sami kosana di luhur. 7 malaikat Raqib, tugasna nyatetkeun amal hade urang. Kaos nyatet amal hade urang. 8 malaikat Atid, tugasna nyatetkeun amal goreng. Atid mah beda sama di luhur, ieu bat di luhur mah hade, ieu mah digoreng. Ketek malaikat Atid teh perbuatan anu goreng teh disalah. 8 malaikat Malik, tugasna ngajaga pintu neraka. Ketek Malik teh ngajaga pintu neraka. Ka 10 malaikat Ridwan, tugasna ngajaga surga. Tos pancatkeun. 3 Ihfa. Oh, 3 atuh. 4 jadi 3 jadi Ihfa. Ari Ihfa cek logot nyaeta ruhar tauna. Hartosna kadar nutupan anapun ari Ihfa cek istilah nyaeta ibaratun anin nutqi biharfin sakinin arin anit tasdidi alas sifati bainal idhari wal idgomi ma'amuro atil gunnah. Hartosna hiji ibaratina ngucapkeun huruf anu sukun anu kosong tina tasdid natepan kana sifat antara idhar jeung idgham sarta ngariksa gunnah. Ari huruf Ihfa sadayana aya 15 nyaeta ta sa ja da za ja sa sya so do to do pa ko ka. Patokanana di mana-mana nun pae atawa tanwin ayunan salah sahiji huruf Ihfa anu 15 maka macana kudu disamarkeun mahraj nun pae atawa tanwina. Ieu teh masih ngajelaskeun hukum nun paeh jeung tanwin. Tegas nama di mana-mana aya nun paeh atawa tanwin mayunan salah sahiji huruf hijaiyah anu 28
Maka hukum pembacaan nun paih jeung tanwin eta aya sabaraha? Aya opat. Yang pertama idhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga Iqlab. bagus. Dah, yang keempat ihfa. Ihfa teh ngucapkeun huruf sukun weh. Bari tadi tasdidan beda jeung idgham. Ari idgham mah Di tasdidan. ngucapkeun huruf sukun tuluy diidghamkeun. Diasupkeun kana huruf sabadana. Paman teu ngucapkeun huruf sukun kosong tina tasdid bari antar macana teh antara idhar jeung idgham. Idhar lain. Idgham Idgham lain. lain antara idhar jeung idgham. Tegas nama antara idhar jeung idgham teh samar henteu idhar kek idhar teh lain samar henteu atuh jelas henteu idhar teh kan jelas an in un itu idhar. Idgham henteu aya idgham kan asup may yaqulu asalna man yaqulu may jadi may yaqul jadi idgham jadi asup si nun paehna teh. Ari ihfa mah samar kieu samar teh mau meu au i o gitu. Ihfa manya hartos teu pajak. Sadayana huruf ihfa teh aya 15. Salianti huruf idhar, salianti idgham jeung iqlab. Nya berarti huruf idhar kan genep. Huruf idgham genep. Iqlab hiji. Genep tambah genep 12 tambah hiji 13. Tah salianti anu 13, nu 13 teh huruf idhar idgham iqlab berarti huruf ihfa. Ieu teh ta sa ja da za zai ta sa jim da za zai atawa nya zai sin shin shod dod to zo fa qaf kaf. Aya huruf naon? Ihfa tegasna mah nun paeh atawa tanwin mun mayunan huruf nu 15 ieu nu namanya disebutan kedah diihfakeun. Disamarkeun nun paehna disamarkeun tanwina. Aya contona teu teh pajak. Karana ceko idah